untuk Bapak Ustaz maka dilanjutkan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakeun ngajawab salamna ikhlas bari sumanget sing loba duit. Nyata ari kana duit mah nu ngajawab salamna ikhlas bari kompak nalika mautna sing mincak surga. Nu teu ngajawab salam api-api teu ngadangu urang doakeun balik ti dieu sing mincak tai. Sakali deui siap ikhlas ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Qala Allah ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aydan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aydan fil hadits an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil amma ba'du. Puja kali puji hayu urang sami-sami pimpankeun ka Allah Rabbul Izzati, Allah anu maha suci, Allah anu maha hakiki, Allah anu tara pernah jalir kana janji, Allah nu mika cinta ka hamba-hambana anu sajati bari gumati ngajalankeun kitab suci nu dicanda ku Kanjeng Nabi. Salawat sareng salamna mugia tetep tumrap ka junjunan urang sedayana wasa Kanjeng Nabiuna Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad, ka para keluargi-keluargina, ka para sahabat-sahabatna, ka para istri-istrina. Bu ya ibu-ibu arara ya, kadangu henteu, jelas henteu, naon cenah dieu. Ustazna makin nyebutkeun istri-istrina. Hampura ibu dangukeun Kanjeng Rasul teh istrina leuwih ti hiji, betul? Jawab si kompak jeung tarik ku ibu-ibu, Kanjeng Rasul teh istrina leuwih ti hiji, betul? Bener? Satuju? Kayak akurnya
coba dangukeun sakali deui sing bener Kanjeng Rasul teh istina leuwih ti hiji betul bener nah setuju kan bapak-bapak araraya bapak-bapak araraya coba Pak Kang bantuan kuring jawab sing kompak jeung tarik nih kadangun ku ibu-ibu Kanjeng Rasul teh istina leuwih ti hiji betul bener setuju kompak laki coba ibu sakali dangukeun sing bener Kanjeng Rasul teh istina leuwih ti hiji betul bener setuju ngerti asupnya kieu ibu bisi lieur mah Kanjeng Rasul teh istina leuwih ti hiji jadi lamun ayeuna salaki urang isuk jaganing pageto nurutan Kanjeng Rasul nambahan deui bener apa salah salahnya kieu atulah rek dicarek rek dititah rek dicarek rek dititah tegasnya rek ngadat apa rek bunga kasaha ngadatna mohon asal saaki we ngadatna para keluarga para sahabat para tabi'in atba'ut tabi'in para ulama salih para pengikutna tur mudah-mudahan urang sadayana singkat catat kalebet umat mantena jaga keng syafaatul uzmana amin ya Allah ya rabbal alamin. Kala ibu bapak kuring ngareng hapeula sadonya geus ugan terek ngopi heula pek langsung ditah gawe kendai ikan sepat ikan gabus aya buaya di air tawar lebih cepat lebih bagus karena perut saya udah lapar lanjut Haflatul Mukarram hormatul sim kuring para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah terkhusus sesepuh ieu kampung alladzi lam yudhkar ismuhum anu ageng pangampura tetiasa disebutkeun namina ku sim kuring saurang-saurang ditasrifan wa ta'ziman bi ilmihim kusabab ngamuliakeun tur ngagungkeun kana ilmu-ilmuna anu sangat-sangat ku kuring dipika hormat kalayan mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Sok aminan ngadoakeun kiai teh. Itu udah itu hari rukun teh. Kicep-kicep sora eueuh kan. Aminan ngadoakeun kiai teh. Nah cenah Iqbal ajengan kiai ustaz ku didoakeun hampura Bu Pak. Kalau misalkan lamun misalkan dina malam ayeuna maaf Presiden Indonesia meninggal dunia cekel omongan kuring besok rebutan orang ingin menggantikan jabatannya sebagai presiden betul leres gubernur bupati jabatannya belum habis sampai detik ini sudah banyak yang ingin menggantikannya betul tapi lamun dina peti ayeuna dina wengi ayeuna para ajengan para kiai para asatid guru-guru orang meninggal dunia cekel bu omongan kuring 10 tahun 20 tahun tentu aya jalma nu siap ngagantikeun jabatanna sebagai ulama betul benar makanya urang doakeun para ajengan para kiai para asatid guru-guru urang sadayana seni tambih kasehatanana tambih kabarakahanana tambih milik segala rezekina tambih ilmuna disoleh-solehakeun keturunanana diberkahkan di setiap langkah perjuangan dakwahna amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke hilap aparatur pemerintah setempat minal adnal wilayah ilal a'lal wilayah dari bawahan sampai atasan bapak kepala desa aya ke aya boga keperluan dari Pak Kades nanya keperluan untuk bisa diwakilan sare Bapak Kades ataupun yang mewakili Pak RW-na, Pak RT-na anu sami-sami kukuring dipika hormat kalian mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Oke tidilah Sohibul Bait atau Sohibul Hajat nyaeta Bapak Adam Hermawan oge sareng Ibu Omi Sartika nu jadi wasilah asbabiyah sim kuring tiasa hadir ka ieu tempat mewakili kapun lanceuk nyaeta Kang Haji Alif
Telepon Kasim Kuring, ngundang Kasim Kuring jangongi ayeuna nu jadi wasilah asbabiyah Sim Kuring tiasa hadir ka ieu tempat nu sangat-sangat puji Sim Kuring dipika hormat kalayan mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Namun wae sagarupi pengorbanan Kang Adam sakeluarga hartana, tanagana, emutanana demi suksesna ieu acara tasyakur binikmah. Mudah-mudahan sing dibalas ku Allah ku balasan-balasan berlipat-lipat ganda fid dunya wal akhirah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu ilap hadirinul hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaula muda harapan bangsa, kaula mudi harapan Ibu Pertiwi, santiawan santiawati, aki-aki, nini-nini anu sami-sami hempak barbayak sahadir di haflah mubarakah nu sami-sami ku jisim kuring dipika hormat kalayan mudah-mudahan ku Allah apapun pangkat dan jabatannya, mau itu dia kiai, rek ustad, rek pejabat, rek rakyat, salila manehanana jelema pasti boga salah jeung dosa leres. Bener siga dina hiji kisah ibu bapak sadayana ieu kuring hoyong ngadongeng heula wios kajeun di hiji lembur Bu Pak aya jalma anu namina Nasuha, saha cenah? Tah itu sih tadi kan. Nasuha. Ieu Nasuha teh ibu bapak sadayana boga pagawean goreng patut. Naon pagaweanna Nasuha? Nasuha teh sok tulang paling sok kuat Pak. Pau. Mau naon cenah Nasuha teh? Hiji Nasuha teh Pak sok maling popoean. Asal noikeun baju leungit masalah si Nasuha bangsa. Bahkan spesialisna ieu Nasuha teh sok maling popoean ampura, popoean jeroan awewe. Nya sabangsa ningtung cat gitu. Nya ari jak mama tenang nah. Tenang Nasuha apalan merek atuh da. Nu atuh teh 50 tahun kaluna insyaallah aman. Datang goreng Nasuha juri ke malu kieu. Salian besok mau popoean ibu bapak sadayana ieu Nasuha teh sok pulang paling sok puak pauk boeh mayit. Jadi di mana-mana di hiji kampung di hiji lembur aya anu maot dipaling ka boehna ku si Nasuha. Dina hiji waktu, dina hiji mangsa ajengan setempat, kiai setempat ngantunkeun Pak wirang pan ka anak-anak ajengan teh sieun boeh ajengan dipaling ku Nasuha. Akhirna kumaha disamperkeun eta anak Nasuha ku anak ajengan pokna kieu. Assalamualaikum Mang Nasuha. Waalaikumsalam, aya naon jang? Ari Mang Nasuha tos nyaho pun bapak ngantunkeun. Nyaho ka cida ari kitu. Ari Mang Nasuha masih kene ngeureuh maling boeh teh. Atuh mas siga pagawean urang eta mah. Sok kita manakeun nya dijual sabaraha 200.000 hari kitu kieu we atuh Mang Nasuha ayeuna mah yeuh ku kuring dibere duit 200.000 tapi omat wayahna boeh bapak kuring mah ulah dipaling. Jadi taharita Nasuha dibere duit di amplopan eusina 200.000 balik anak ajengan barang anak ajengan balik dibuka ku Nasuha eta amplop eusina kan kur 180.000 kurang apa leuwih? Kurang apa leuwih? Amek pan Nasuha teh ceuk Nasuha jadol teh janji mere 200.000 ari datang kur 180.000 tingali siang ke penting dipaling ku aing ka boeh ajengan jangan lempengkeun 200 gara-gara eusi amplop ku jadi Kang Adam mana Kang Adam imah cek dongeng gara-gara eusi amplop urang urusanna jeung boeh Kang Adam dengan kapeting eta Nasuha mangkat ka pakuburan di teangan mana kuburan makbaroh na ajengan barang kapanggih makbaroh na ajengan digali ku Nasuha barang digali Bu Pak kaget kacida luar biasa ieu Nasuha sabab naon barang digali
katingali jasad kiai, katingali jasad ajengan digugulung pinuh kuseuna. Cek naswa Gusti saumur-umur maling boy kakara ninggalin mayat di duruk kuseuna siga kieu pan ieu teh jasadna kiai, jasadna ajengan jalma soleh ahli ibadah. Ngomong eta naswa ka jasadna ajengan cek nasuha mama ajengan bejakeun ka kuring bere nyaho ka kuring naon sababna jasad ajengan make diduruk kuseuna pan ajengan teh ahli ibadah tukang caramah tukang mamatahan batur tapi nah jasad ajengan make diduruk kuseuna bejakeun ka kuring ajengan naon sababna ditutupan deui makbarohna ajengan dirapihkeun deui kuburanna ajengan ku nasuha balik nasuha ka imahna barang tengah peuting bu Pak sekitar jam 12 putih eta ajengan datang nasuha keunte matangkeun pan uing ngomong naon diatur wah parah urang yang saya mah jauh-jauh kali ngadon disarawakeun jeung juri ieu nasuha maneh hayang nyaho maneh hayang apal nah jasad kuring make diduruk kuseuna baheula nasuha kuring keur hirup keneh kuring pernah diondang ngaji kuring pernah diondang ceramah beres ceramah kuring teh dititah dahar kumaha hajat teh teuing penting ayeuna mah teuing kumaha dan hajat teh mere daging teh nya ipis nya liat nya tiis nepikeun ka eta daging teh anu nyebab dina huntur kuring nasuha ih asa teu kahaja kuring teh nyoekeun pager awi tatangga jangalaan eta daging anu nyelap dina huntur kuring teu menta ridho heula teu menta izin heula kabawa maot can kungsi katobatan nasuha ieu siksaana Allah karim Bapak Ibu sadayana karek nyoekeun pager awi tatangga teu menta ridho heula teu menta izin heula kabawa maot can katobatan da asa lain dosa geus model kitu siksaanana komo nusok nyokotan duit dompet salah kitu bebeja mah ieu tersangka hukum siga ieu mudah-mudahan urang senang sini hampura dan senang ke Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal cobi ke operator entong angge efek rekan soalnya tak aya salah menghadap ka dieu nya cek nah porna taikeun salit deui kan cek nasi eta mah kitu dah ngadeng ngaji sakeureuh teh jual alhamdulillah ning aja lemah ieu tadi dia teh ieu kosong keneh kan dari ieu mending keneh di jero penjara di dia. Alhamdulillah Bapak Ibu sadayana ieu Kang Adam sakeluarga ngundang urang sadayana ngumpulkeun urang sarerea di ieu tempat lain rek dituangkeun lain rek dileueutkeun tapi ieu Kang Adam sakeluarga ngondang urang ngumpulkeun di ieu tempat rek naon Kang Adam sakeluarga rek merebih kaikhlasan galih kaikhlasan manah Bapak Ibu sadayana jang naon ngangkatkeun dua pananganna hoyong didoakeun rehna insyaallah panginten dina dinten enjing nujanten tuan putrana bade nyucruk galur sunnah rasul melalui akad pertikahan nyaeta Kang Galih Hermawan kateh Sevia Mariana urang doakeun ku urang sadayana sing dilancarkeun dugi hari-harina di mana parantos terjadi ijab kabul sejantenkeun rumah tanggi anu sakinah mawadah warahmah dipasihan keturunan soleh turta solihah dipasihan keturunan anu sabil anu bisa ngangkat derajat indung bapana di dunia parat nepikeun ke akhirat amin ya Allah ya Rabbal aya Kang Galihna nu mana calon pangantenna ngacu oh di juru kenapa ke ijab kabul karena Getong disangka ibu deg-degan luar biasa kadang-kadang saking ku nervous Kang Adam Kang Galih
saking ku nervous da eta pas ijab qabul kunaon nampi abdi nikah ka putri bapak da saking ku nervous atuh leuwas nampi abdi nikah ka bapak atuh oh jadi kawin ka bapak tenang Kang ada Kang Galih tenang nya tenangkeun hatena ngan si inget Kang Galih enjing bade nikah teh singkah hade ulah salah niat leres sabab nikah teh ibadah anu spesial nikah teh ibadah anu spesial da kuring mah lamun ngomong spesial teh sok ingat kana martabak Pak martabak spesial pakai kacang telurna 2 kan kenapa disebut ibadah anu spesial maaf sholat sadinten saungi sabaraha kali itu sok sarolat tara hareung atuh sholat sadinten saungi sabaraha 5 kali puasa dina tahun kur sabulan laras henteu zakat anu wajib dina setahun kur sakali tapi ibadah nikah lamun didasari awalna betul-betul ikhlas lillah karena Allah sejak ibadah ka Gusti Allah setiap detik setiap menit setiap jam dijadikan pahala ku Allah subhanahu matana Kang Galih singkah de ulah salah niat lain sakadar ngalajur nafsu tapi urang ngalaksanakeun ibadah nikah teh sejak ibadah ka Gusti Allah. Ieu Kang Adam sakeluarga Bu Pak mere ilmu mere contoh ka urang nyencel anu luar biasa. Naon ilmuna di mana-mana urang ngayakeun acara walimah ayakeun kegiatan anu ngandung nilai-nilai doa. Sabab cek santri walimah bimakna maqamud doa walimah teh tempat ngadoa jadi di mana-mana orang ayakeun acara walimah sok ayakeun kegiatan anu ngandung nilai-nilai doa tah ieu nu cocok mun cek santri bahasana muwafaqah bil muqtadal hal muruk cupu sesuai jeung kaayaan ngayakeun walimatun nikah walimatul arus dilanjutkeun kana pangaosan alhamdulillah acara pangaosan siga kieu ieu acara nu pinuh angkaribung ku doa percaya henteu Bu percaya henteu urang buktikeun tadi ku MC dibuka ieu acara ngoskeun basmalah jadi doa betul bahkan tadi tawasul henteu aya tawasul dibacakeun tawasul janten doa diaoskeun ayat suci Al-Qur'an jadi doa dia kuring jeung jamaah sadayana ngadoakeun jadi doa betul bahkan mau sampurna acara dina peuting ayeuna lamun engke terakhir teu ditutup ku doa jadi acara nu siga kieu acara nu pinuh angkaribung ku doa maka di mana urang ayakeun acara walimah sok ayakeun kegiatan anu ngandung nilai-nilai doa insya sabab nikah teh ibadah nu ngaranna ibadah teu meunang dihijikeun jeung pamaksiatan loba nu salah kaprah ngayakeun walimatun nikah panganten lalaki beres ijab qabul didoakeun ku kiai ku ajengan kudu hadir barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama' bainakuma fi khair beres didoakeun turuyung teh nangap dangdut di ditu mah di ditu ya di ditu di nyengsle lain nyengsle di dia lain nyengsle di Amerika gitu tak ya Allah pertanyaan sim kuring rek di mana diijabahan eta doa oh Iqbal tong fanatik teuing tuh hirup teh pan eta mah hiburan eta mah seni maaf kuring ge orang seni Pak kuring ge orang seni saya pun senang karena hiburan Islam pun punya seni nah umat Islam terbangga ku seni-seni Islam betul laras budaya-budaya kafir yang kurang dipakai mangga teh teuing aya organ tunggal aya hiburan ngan titip nu nyanyina sing muni laras henteu bener henteu bener terus sok bingung pan Pak urang diondang karena nikahan nu hajatna dulur urang ari hadir puguh loba pingping itu hadir da dulur nu hajatna leres henteu sakatu sok bingung kuring lamun diondang tatangga aya nu hajat nangap dangdut sok bingung
ai hadir eta butak gitek kuring hadir rada paneuri maksudna rada paneuri teh meh pinuh kursi nu hareup meh bisa diuk di pangtukanna datang ka undangan kuring teh ka tatangga beres nyopot sangu parasmanan rek diuk rek dahar kursi di tukang pinuh aya nu kosong aya di hareupeun panggung dangdutan pan kuring bingung eta apa hari beunta katempo hari peureum kira kok indah bari peureum tungtung lama kuring peureum beunta we heuh atupan aya ditempo pan dosa eta teh hari teh ditempo ih barang bagus katanya ya Allah ya Robbana nikah teh ibadah Islam pun punya seni ku aya hadroh alhamdulillah baheula malin hadroh naon teh akid temple baheula keur zaman bretok zaman jadul da ketukana ge jadul keneh baheula macan aya variasi brung prak brung prak lebih ka angus gitu kan ketukanana kayak asli aja lagu nate teu jauh di yadana dan brung prak lebih ka angus eta bahkan sok aya lagu baheula mah diheureuikeun ku barudak baheula naon cenah laguna ya kadal haram atuh heuh teh kadal mah haram ya Allah aya naon hah oh enggak satu kali nempokna look at me understand look at me you and me look-lookan Islam pun punya seni kenapa Islam tidak bangga dengan seni-seni Islam betul nikah teh ibadah cek barudak dinyecle ibadah teh kabagi 3 kategori hiji aya ibadah nu capek 2 aya ibadah nu nyeri 3 aya ibadah nu nikmat sabaraha hiji ibadah anu capek naon cenah Iqbal ibadah anu capek ibadah haji ibadah umroh ibadah capek perlu fisik anu kuat jasmani anu sehat teu saeutik Pak jamaah haji jamaah umroh Indonesia nalika tawaf ngulingan Ka'bah 7 balikan sa'i sofa marwah 7 balikan teu kuat fisikna ngoloyong pingsan ko baru maot di Mekah laras teu jaba ibadahna ibadah capek kudu fisik anu kuat tarohanana nyawa bari ongkosna mahal tapi aneh naon anehna nu kapok nu geus berangkat hayang berangkat deui leres teh atuh komo nu encan leres aya di teh seueur nu tos berangkat seueur teu acan seueur nu tos berangkat seueur teu acan tapi haroyong ka Mekah mah asli yakin serius geus daftarna atuh ngimpi eta mah ngaranna ai ka Mekah hayang ai daftar terek saha nu mawana atuh daftar Iqbal ngomong mah gampang daftar teh kudu make duit atuh heueuh make daun boro-boro Iqbal zaman keur harese kieu mah boro-boro mikiran jam umroh jang dahar ge hese betul salah pikiran kitu teh betul cenah Mekah Madinah lain jang jelema beunghar teu saeutik jelema beunghar duitna loba hartana di mana-mana diajakan hajian diajakan umrohan naon jawabna lah engke we ieu keur sibuk keneh ieu bisnis engke we di engke akhirna maot anu teu diarepkeun kaburu datang manten loba jelema beunghar teu nas dikatana suci laras teh tapi teu saeutik jalma lieu eueuh ragap teu aya dahar isu peuting henteu dahar peuting isu henteu tapi boga niat anu kuat dibarengan ku ikhtiar anu hebat loba jelema kabejakeun jelema teu mampu tapi bisa ibadah haji bisa ibadah umroh kumaha we cara Allah nurkeun rezeki mah laras teh sinarasim sadayana urang dieu nu tos berangkat sing berangkat deui
nu can berangkat sing buru-buru berangkat. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Biasa daftar kapun lanceuk Kakang Haji Alir. Ya. Bahkan isim kurima aya nuju promo Bu. Tadi ngobrol sama Kang Haji Alir aya promo. Bintangna bintang 3 hargana 28 juta. Atuh cenah mahal kene eta mah leuwih murah aya teu aya cenah Kang Ustaz. Bintang sabaraha bintang hiji ta Bu. Kang Haji Alir. Sabaraha cenah Kang Haji nu bintang hiji mah hargana 3.500.000. Sok daftar Kang Haji Alir. Daftar 3,5 juta engke dibere tanggal pemberangkatanana, dibere koperna, kain ihromna pa dipasihan, kayak kuring ngiri nganterkeun nepi ka pelabuhan Merak, tiba mah ngojay sia sarangan ka Mekah ka dituna. Tuh eling sudah umroh dengan anu marhurah. Ngojay sia ka dituna. Leuheung nepi paling paeh dihakan hiu paling. Sinarasib sadayana amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Hiji tah ibadah nu capek.